No, senyawa tuh pemancingan bebek irsat. Apalah tuh, panabain sok mancing didinya. Sugan be nyaho, panaya isu. Aina maulah percaya, mentak hoax doang. Kayak tangkap Mang Lisi. Mang Lisi saha? Polisi Joni. Hari sia tuh ngomong Mang Lisi. Wajah teh aing saha, hari ngata polisi. Emang saya nyaho, aing isu naon. Cok barudak loba nu jarodi di harinya. Saya infona bener tuh. Lamun bener mah orang kudu lapor ke PRT. Mangkana orang pura-pura mancing ka ditu. Ide sia bagus oge nih. Ayo atuh, ira orang ka ditu na. Cek kiamat. Ayeuna lah ayo atuh, telepon deh jujuna ku sia nih. Oh, kedap. Iya, kayak harus deh. Assalamualaikum Jun. Siapa di mana? Waalaikumsalam nih, aya naon? Aing jeung Jono, nak neangan info. Si ilu moal. Embung haram. Temenang ulah neangan info togel. Hari siap, lagi fotonya belenggung. No, ini kita harap. Geken ye. Di pemancingan babe irsad, cenah loba nu jarudi. Anu bener sia. Kudu lapor Pak RT atuh. Ulah waka Jun. Urang neangan info heula ku induguan di Gang Betet. Kadang ieu aing keur nanggung. Nanggung sagala, emang sih kenaon? Cia hayang bung. Aing keur modal ya di papan daek. Anja ada siap geraan, aing jeung si Jono penangguan. Oh siap CS. Boleh jukin dia lah, masuk. Ayo. Pindah ke dia, Be. Oi, Dak. Kampura dak nilai. Aing kata-kata. Saya ngomong-ngomong menang info di sa. Loba sok judi di pemancingan nih. Oh, di Asia. Oh, aing pernah ngadengen di warung Bang Udi. Jelema lo banu ngomongkeun pemancingan babe irsad teu judi. Makana aing ngajakan sararia. Urang neangan infona. Kumaha lamun bener? Lamun urang dipake maksiat. Namun bener dipakai kos itu diacak-acak gue. Eta ngomong bawa kayak pot-potan. Empang na oge ko yang bakal disaatkeun. Urang da pernah mengalodar. Tah, mangkana urang neangan infona. Mun bener kan urang sieun kabehan. Sok kiai MJ mah nu judi sia, nu maksiat sia. Uji dah sararia, nu dendam sakampung. Bari. Nauzubillah min dzalik aing. Tapi aing boga ide ye. Kumaha urang ajakan PRT na langsung. Supaya anu ngokolotan. Ayo atuh. Langsung ke imah PRT bae. Angkat. Kuy. Lah dari ada daun. Assalamualaikum. Pak RT. Waalaikumsalam. Gudeng tong. Sariadak sore-sore kayak main aya naon? Aya ulin RT sabari laporan. Laporan naon? Anu kamalingan lain. Ayo tong asup, mangga dari kala. Mah. Enggak ada apa. Kayak apa? Haluin tuh. Pohon Bu RT. Eta budak jariinkeun sirup jeung bari cokotkeun ka daharan. Tinggal eta budak baru jit kitu siga ucing kuru. Bari. Eta Pak RT bisa bae. Mah, geura jenkeun sirupna sekalian jenkeun kopi jeung apa? Hari bapak, hidup di mana? Kan tuh saya bilang ku bapak. Iho nya, atuh apa aus keur peuting. Apa malin aus, tapi kasurupan lu beunteur. Aneh-aneh sirup juga kasakan. Ari mah bisa bae. Atuh jeung teh manis sih jeung barudak.
Kan bulannya can beli apa? Apa ge can mere duit yang belanja? Ih, pas orang susah baik. Tah geura belanja ka Mang Udin. Iya, hari bapak, hari sakit mah. Yang lain naon pak? Yang beli lauk, yang beli beas, yang beli naon-naon nah, mana cukup? Mau hutang heula be ka Mang Udin amun kurang mah. Apa ini can ngundang duit? Gedeng apa sore mancing heula, sugan be ngundang duit. Hari bapak, hari mancing mah, gendang duit, anu ayak nguruskan duit. Geura mah beli gula karunya teh budak geus bujid. Bari eta Pak RT. Tangguan atuh. Tadi Ari Saria rek laporan naon? Ih, nyabe aing. Malah ngajar dog. Geura rek laporan naon? Jadi Pak RT. Orang balik heula. Assalamualaikum. Ih, Bari, dasar garelo. Bahaya, Caina. Ih, hari eta budak kamarana. Teuing, kita malam labur udah laporan terjadi. Ini Caina kumaha? Saha anak minum. Teuing be di dieu nya engke ku apa diinum. Sabar ngomong manuk. Iya apa? Kita manuk ini. Moal atuh maafan aya pantoan. Dan manuk eta, manuk apa? Yo